Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng sim kuring Kang Rahmat JR. Digaskeun sahabat, kalarasan sim kuring nuju ngabakar lauknya sahabat. Digaskeun sahabat, panginten sim kuring nuju ngayakeun acara papajar nya. Ciri khas orang Sunda mah kieu nya bade ngarandapan sasi saum teh sok ngaliwat heula cenah. Supados Oke, di sasi saumna lancar nya gitu dah sahabat juga digaskeun wilujeng sonten kasadayana yeuh urang ninggal keseruan di sim kuring digaskeun kirang mangkin lah ngaladi di kula denger keneh kula nuantur aya nu akintur aya kalem we lah masalah kakirangan mah dina kantong masih keneh aya di lebetnya sahabat pilih kirang mah gampil daya ninggal heula posisi jalmina ieu teh kur aya 5an sahabat aya lauk saeudug-udug ieu aduh tuh tradisi orang Sunda bade ngarandapan sasi saum sok ieu heula orang Sunda mah ngaraliwet tara kala laut jadi mah ngaraliwet ieu teh bakal sabulaneun ge puasa kudu uyahna kudu puasa papajar dulu sahabat wilujeng siang sahabat papajar masih seueur laukna sahabat ya seueurna 20 kilo ya digaskeun sahabat tradisi orang Sunda mah kieu sahabatnya dah panginten upami bade ngarandapan sasi saum sok ngayakeun ngaliwet heula nya sahabat suasana kampung asri nah kalarasan jeung kuring nuju di Padamelan gitu teh setiap tahun sok ngayakeun papajar tuh ya lokasina di Cigalumpit Regensi ya tuh sahabat digaskeun ayo urang tararuang urang ngaliwet tuh ada deui sasih Ramadan ya nah ieu teh nuju latihan kangge sasih Ramadan kiat mah aku goda ku ieu ya sigana teh moal kiat euy sahabat mantap yuk sahabat panginten ya
kurang lajeng karena tuang. Nah, kekompakan antar pekerja ya sahabat, sareng bapak mandor aya, sareng ibu pemasaran juga ada. Karasan sim kuring menuju papajar di proyek ya. Proyeknya perumahan Cigalumpit Regensi Cianjur. Nah, kalau resan kenging milik saalit kangge meser lauk, pokoknya namanya sahabat digaskeun. Yuk ah orang taruang kasadayana ayu.
Mantap men, meledak, meledak, meledak. Sampai dia pendekatan ya. Katanya ke Aceh, ke Aceh, mungkin pengen teman kepada yang muslim masyarakat itu barangkalinya gitu minimal untuk kadar. Memberi cara kunci mah kasih we, cuman sisa we, anu mau hiji malah itu sama guys. Masalah kita sama main di bicara, kita pasti apa ada tulis maintenance ya ya apa itu ada atas kamar Yunus kalau antara dan apa itu ada kamar Islam di pasang di jadi dibuka kelasnya tapi juga terus aja berarti sambil sakit untuk aja di itunya one mohon kerana menuju di zaman era sih mas kami terkait dengan bersilakan dari kita penyelesaian saja kita pastikan itu yang dalam dan mengenai hak dan daya dapat itu juga tidak siapa sama lagi biasa kata menjelang lagi hari banget biasa 20 ya mohon Mama Mario, ya, dapur aja, awak.